Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna dawamahu fardun qa'imun ala tullab. Nasatuhune ngalanggengkeun zikrillah iku fardu kang jumeneng. Ieu eta sepirang-pirang kang nyupring usul maring Allah. Kama qala azza min qail alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Kada wong akeh kang pada areli yaladina kabeh Allah qiyaman. Ya pirang-pirang kang ada gua qaudan lan pirang-pirang kang dodok wa ala junubihim lan ingat pirang-pirang lambunge alladzina wa yatafakkaruna lan pada tafakur yaladina kabeh fi khalqis samawati wal ardi ing dalem den damel sakehe langit lan bumi. Terakhir pembahasan zikir. Zikir teh aya zikir jahar, aya zikir khafi. Zikir jahar mah zikir lisan anu terus kasir. Ila sir terus ila zikir khafi terus kala zikir akhfal khafi. Zikir lisan mah yuzakirul qalba man nasiya min zikrillah. Ari zikir nafas bahwa zikrun ghairu masmu'in bil huruf as-shawt. Zikir nu teu kudu kadenge hurufna suarana bal masmu'un bil hissi wal harakah fil batni balik kadenge kurasa. Hissi teh panca indra, zikir urang teh karasa ku indra. Jadi nu ngarasakeun zikir teh indra. Jeung harakat fil batni. Jadi mulai ti zikir lisan, kolbi, terus kana sir, napas. Sakumaha kamari ulah waka. Ilaksanakeun zikir napas anuhu kajero Allah kaluar. Allah, Allah, Allah. Contoh doang teu kudu kikituana. Teu kudu kayak urang gitu. Ngaji pendek gituan pajar lain zikir pajar lada. Ulah eta mah geus nyantai bae geus jadi kajrohu kaluar Allah. Allah geus leumpang dieu keur ngobrol terus ya dieusian. Allah Allah Allah. Itu kadenge nu ngarasakeun adalah indra rasa. Ngan masih kena rasa indra, indrawi, encan nyebrang, engke nyebrang keluar indra, disebut indra ke-6, 7, ke-8 dan selanjutnya. Orang masih kena diatur-atur zikir teh, lantaran hayang usul. Jadi engke zikir teh ngalengkah keluarin indra. Jadi berhakikat ngaranna akibat dirapihan tina zikir lisan tadina urang unggal-unggal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik kana qalbu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik urang kuari kana latifah lembutan geus diusi Allah 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 naik urang ke kana zikir napas hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah napas
mungkin naik karena mungkin naik karena hak cari tanah doa ulah waka kayak orang sosoranganan ya budak kernewak itu sekedar dongeng bebas lalagan ya ulah waka sesuai ejeng guru ke naik tak kudu aya guru mursyid urang tina ngaji amil ilmu mana lam pindah tu amil Azhar matugam satu perempuan aku satu amil sabjatu nama sesuai kanarki be kuda nungtun narki tapi sakosorang sanajan aya bukuna tetep bae kudu ku guru walaupun bisa nganu bagus walau ngan lamun bisa bebas masalah kos gitu mah mun bisa tapi zahir asal ke rapi ilam kalimat pilamar kuda jemaah suku cek melain santri teh ngaji sih gitu amatnya teu artian gue jangan kabelah itu na muradna naik eta mah macali zahir terus dirapihan tina grammar nahu teh ku kasimpulan mantek terus dirapihan ku rahasia kalimah rangkaianana takbiran mubtada ku isim marifat ku isim nakirah takbiran khobar dan atau ilmu bilagah tadi tunda meureunana aya nu hakikat aya nu majaz aya nu kinayah geus rapi jang maca teteh jang maca tah harti ku ari mah maca teh kieu hartina kieu laulal i'rab lam yu'lamil murad beres maca beres hartina eta teh jadi tukang ceramah bakalna atuh make target biasa dekat 2 juta jauh 5 juta luar kota 7-8 juta DP lain deui DP karena eta teh tadi tah nu tadi teh tah nu meunang ngadapang di pondok iya geus hasilna neraka jahanam ya Allah ternyata horenganan kudu aya ikhlasan guru da kudu ikhlas satungtung urang can ngaguru ka ahli ikhlas mal ikhlas hese ikhlas kudu boga guru nu ngalempeng-lempengkeun disebut dangke tafaid jadi urang teh kaluberan ku ahli ikhlas neuleuna bae geus jadi piwuruk neuleu wajahna geus jadi ibadah mantak nazru wajhil ulama ibadah neuleu banget Haji Pendi dosa dosa mun neuleu wajah ulama ieu ibadah lamun neuleu banget si eta maksiat Numanda kurang teh ahli Allah mah kadatangan pejabat cerik batinna sebab neuleu wajah ahli bohong ahli zalim ya Allah ya Rabb salamatkeun salimni ahli Allah mah kitu itu si eta mah kadatangan bupati sujud syukur Masya Allah padahal mah eta aya energi lamun batu ngabogaan energi lamun besi ngabogaan energi alam pada ngabogaan energi ieu nu mantap kurung listrik aya energian positif dan negatif aya energian tak panas ka urang energi jelema ge aya energian nu mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun jalisil ulama aya energi ti tadiuk jeung ulama tawi zuhada aya energi
ketika urang diukna jeung pamarentah kasorot ku energi zolimna sakali 2 kali 3 kali milu jeung dibere ngadahar mulai ngadukung kezaliman siapa kesebut cerita energi desa kabeh pamarentah tuh eta mah nu zalim ngan moal lain nu zalim wow ulama-ulama tiba heula ngajauhan pamarentah embung dina deket tahu masalah asal urang jadi pribumi teh hartina tukang mere lain tukang dibere urang tukang mere ilmu hayu baik di ibah maupun di istana. Tafsiran para ulama al-ulama warasatul anbiya. Ulama teh warasatul anbiya. Malam yukhalid. Aya malam yukhalid itu kait sekali mantek mantek. Di mudata adami. Nah ieu caritana sanajan urang babarengan jeung pemerintah tapi teu mukhalid. Tafsiran mukhalid luar biasa lobana. Di antarana bae mukhalid teh artina urang campur ngadukung kana kadzaliman ketika henteu mah masalah hendak pangbagusna ulama pangbagusna pemerintah anu datang ka ulama pangjorekna ulama nu datang ka pemerintah eta mukhalid artina lamun ulama sebab kieu datangna pemerintah ka ulama mah ngaji datangna kiai ka pemerintah mah deuk ndek maksudna ndek tapi lamun dibalikeun mah teu sarua pemerintah datang ka kiai lain dek ngaji teh mah dek nungtun dek titah jadi kokosen supaya atawa kiaina datang ka istana tapi maksudnya kana setan lain teh masalah penting ulah robah urang di kiai datang pemerintah sakitu teu datang sakitu urang ka ditu sakitu di imah bae sakitu masalah itu bermasalah ge urang ka bawah ngan eta tadi diceritakeun energi kuat henteu ketika urang kasorot ku wajah pemerintah boro-boro ku presiden boro-boro ku gubernur, boro-boro ku bupati, si eta mah datang RT geus ngagilek. Ku RT ngagibeg. Ku RT doang ngagibeg. Nyaho sih ngagibeg. Lamun ban mah semi teh. Semi. Kagara kadatangan ku lurah bae geus semi kiai. Ya Allah ya Rabb. Nah, iya, energi. Urang datang ka imah kiai, kiaina ahli Allah. Balik beda. Insyaallah karim. Karena sehatan. Di mana ieu mimitina ku hajul lulu, hayang salat, hayang maca Quran. Padahal kan nempo doa. Coba nempo si eta. Nu tadina berjamaah jadi henteu. Biasana aing ngaji berjamaah barang neuleuh wajah si eta jadi henteu. Energi nyorot. Jadi mencari orang tepa. Tepa tuh. Untuk kula salah deuleu. Kata pantas saya hiji jelema kapange jeung dipeni peureum. Kali tanya kunaon si peureum beusi kasorot sakira. Tepa. Ieu bab zikir. Ya, ulah coba-coba. Bikung kana sebab zikir teh ya. Sederhana. Wiridanana ulah tahu wiridan haul teh ulah sok dibabaca can ijazah. Engkena jadi taropu. Engkena jadi takabur asai. Ijazah geuneuh sarajan bahasana pendek jeung ngeunaheun Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat ngeunaheun amat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Ulah kos gitu. Laksanakeun oleng. Sieun kitu ngalaksanakeun oleng. Oleng. Eta teh terakhir. Geus zikir ieu karak dibere tah ieu pribadi. Ulah amanat lagi ulah sambarang gus terakhir karak dibere baca jam sorana teu meunang
lain haul mah kita amanat asli na kos gitu hendak dijauh kene ulah milu bae urang mah satahun sakali milu satahun sakali ge eta teh geus kacatet di buku Tuan Sabil Qadir aya nu teu dicatet aya bae herannya nu teu kacatet aduh ya Allah ya Rabb nah dikir nah di mana-mana geus ngalengkah di dunia indra geus lain indrawi ku ari mah geus aya di luar indrawi makan ieu deuleu denge ngambe rasa cekel eta ngaranna indrawi urang teh zikir teh supaya kitu karasa ku indrawi mimiti zikir lisan la ilaha illallah semet lisan kajeun di kumata zikir naik wari ka kolbu karena datang ka kolbu illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kolbu karena kuari latifah jadi lelembutan urang latifatul qalbi latifatul ruh sir kopi akban apa nah kolab go diatur engke terasa misah lantaran urang geus ngurusan lelembutan karasa ku sorangan ieu awak teh jeung roh teh misah awak urang jeung roh urang terasa misah ku ari ya Allah jaheul je misah ya rasaan kok roh perasaan awak ku ari urang teh bisa tapi lamun geus diurus karasa misahna antara roh jeung awak ieu urang lamun maca Quran karasa roh nu maca mentek mung gandeng-gandeng lain macana Bismillah. Atun teu salam mata ge. Jadi mah keur carita lamun geus diurus lain. Geus nina salat sarua bae roh rarasaan teh awak ka bawah. Entek ayalah pendidikanana. Kajeun teuing kuku bahage roh dididik awakna bakal milu kan. Sesuai jeung kahayang roh. Lantaran roh nangis dididik hayangna maca Quran, hayangna maca sholawat, hayangna maca zikir. Atuh kahayang roh teh akan dituturkeun ku awak kajen ku kumaha ge. Geus dinu loba jelema ge nyana menyembep. Kos saja pendikan dinu loba jelema ge. Tawadu. Dikanya sih maca naon sholawat aing. Allah maning na dirantai eta baca ge. Atuh geus teh kudu ditembong-tembong. Ngan bakal katempo. Loyogna teu meunang ngadenge tongtrong. Asal kadenge tongtrong lumpat. Aya nu ngadeuketan, anu ngajauhan. Nah, ieu kan roh mawaan, roh teh mawaan. Geus ge peuting ge roh teh hayang geura peuting cak roh asal magrib alhamdulillah. Roh geus ngarasakeun nikmatna ibadah ti peuting, manggi peuting teh roh teh seserian alhamdulillah masyaallah reup sare hayang ge hudang seger. Jadi ketika roh hudang bangsa setengah opat ceri. Ya Allah, teu kaburuna naon setengah opat mah tuh. Encan salat, encan maca Quran, encan zikir ya Allah, tah hudang setengah opat teh ceri. Ieu mah hudang jam 7 ge seserian keneh. Hudang jam 7 masih seserian keneh. Alhamdulillah. Maji kunaon hudang jam 7 seserian. Kamari mah jam 8. Tol siap kali. Aduh beda ya Allah ya Rabb. Beda. Pokoknya nu geus diatur, geus dididik atuh lain deui. Kadituna tingkahna lain deui. Beda bae. Sebab dan geus diurusan ruhanina. Belah dia, dikit. Ayo indrawi geus geunain ibadah teh. Ibadah geus karasa ku indrawi kan geunain. Kan kieu. Nu kabari caritakeun teh dina ihya atau dina hikam teh. Urang kuari menyaritakeun itu zat Allah, pagawean Allah. Nyaritakeun sifat mana anu kaluar ti sifat Allah. Nunggalkeun Allah dina sifat. Hartina nunggal tauhidkeun Allah, tauhid sifat, tauhid hartina nunggalkeun Allah dina sifat.
Jadi nu boga sifat kecuali Allah. Ieu kan caritana lain tauhid ecek-ecek. Lain Sanusi, lain Ummul Barohin, tapi iya hikam sarua. Geus nunggalkeun Allah dina sifat hingga tekadkeun nu boga sifat kos kitu iwal ti Allah. Kuari caritana sama. Kamari tah urang geus datang ti Kudrot, ti Rodat geus pasti sama. Sama teh artina rungu. Lamun urang ngaji tauhid, Allah teh kasifatan ku sama, artina ngarungu. Geus Allah teh maknawi ada kaunu samian. Atuh samian teh bisimaihi. Tapi dina tauhid zat sifat lain kitu mungkin luhur mah. Atuh Allah teh sama bizatihi. Oh, itu berarti zat. Nu ngadenge teh zat. Geus atuh antara sifat di maksud teh eueuh jarak. Allah hiji sifatna Allah sama. Zat Allah teh ngakuari belajar tekadkeun ku qalbu. Awas nu boga sifat sama kecuali Allah. Suhudkeun ku basiro nu boga sifat sama iwal ti Allah. Ketika aya nu boga sifat sama urang makhluk atuh eta mah majazi jeung da aslina mah nu boga Allah. Atuh kuari ku urang dikaallahkeun bae kabeh eueuh sama iwal ti Allah. Urang dibere sama atuh sama Allah. Atuh kuari tekadkeun jeung kuatkeun ku rasa suhud urang aing teh ieu teh ngadenge lain aing Allah. Geus nu ngadenge teh Allah. Hakekok. Atuh hakekok teh. Mun teu ngaji mah jadi hakekok. Kulantaran ngaji dah mulai teu meunang diomongkeun ka batur kuat teh sorana. Eueuh nu boga suara iwal ti suara Allah. Eueuh nu bisa ngadenge iwal ti denge Allah. Nu ngadenge Allah, nu nyuara Allah, Allah kabeh. Ngan ulah waka eta mah pendidik mah kelalaunan bari lalagaan. Sebab daun sebab kakarak pendidikan carita. Encan pendidikan dituntun ku guru. Tekadkeun Gusti. Suhudkeun ku rasa basirah. Teu meunang teu. Lamun geus basana. Denge teh Allah. Anu nyuara teh suara Allah. Bisa batur nyuara tanpa disuarakeun ku Allah. Mal bisa atuh nu nyuara teh Allah bae langsung. Geus, nu ngadenge Allah, suara-suara Allah. Mal kuat urang sabab urang mah di syariat. Mal kuat urang, geus ulah. Mungkin ka dituna ka teh tadi. Salaman Allah jeung Allah. Ngobrol Allah jeung Allah. Ya budak kudu diasupkeun ka sumur ieu mah Gusti. Tapi aslina mah kan gitu. Di mana? Di mana geus datang ka hakikat kitu ngan teu ngomong. Itulah. Mentak ki halaj dibunuh di urang. Siti Jenar bunuh. Asa benerna para aulia teh karitu. Ngan henteu diomongkeun. Deuk kumaha teh kituna tuh. Ja terus dibere rasa ku Allah. Mentak katempo jeung muridna nu di masjid, murid nu di magrib katempo jeung kadenge sebab naon? Nu boga sifat sama Allah kuari urang boga sama urang teh kuari dileungitkeun fana atuh urang makhluk boga sifat sama urang dileungitkeun ku urang fana nu aya sifat Allah. Jadi sama Allah nu aya di urang teh alamun Allah samiun sifatna atuh samiun Allah teh geus aya di urang kuari atuh kadenge murid nu di mana bae. Sayyidina Umar ceramah di Madinah kadenge ku sahabat di Yaman. Ini kumaha tuh? Manta Kangjeng Nabi, ya Kangjeng Nabi. Apalin gua ari teu maot saha nu keur ngaji, saha nu keur maca sholawat, saha nu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Emang kapalin Kangjeng Nabi? Apalin. Diambean ku Kangjeng Nabi, ieu seungit, ya ieu bawa berkat. Ye, ulah diakurkeun. Udah diakurkan di nyana kabeh mah juri kabeh. Geus aing mah hiji bae boga murid kosia geus. Naik derajat. Datanglah ke Madinah. Emang geus kaambeu ku Kangjeng Nabi diberek tembong. Rahasia pribadina masing-masing. Penemuan masing-masing. Kumaha makomna masing-masing. Ya Allah ya Rabbi. Teu menang dibeja-beja. Kecuali kutub Tuan Abdul Qadir datang ke makam macanya nasyairan muka
kuburan Kangjeng Nabi sasalaman jeung Kangjeng Nabi ye deh kumaha atuh Imam Syafi'i atuh sarua bae terus Imam Athaillah tuh kitu bae tah Imam Tijani lamun maca sholawat Kangjeng Nabi na teu hadir ceurik maca sholawat kudu hadir bae Kangjeng Nabi. Imam Bukhari hiji hadis hiji mandi hiji wudu hiji salat ketika mandi wudu salat nulis Bukhari tak Bukhari can ngawujud Kangjeng Nabi can ditulis. Deuk kumaha teh Bukhari teh pohara pengakuan Imam Bukhari. Jeunggeus eta pohara diakui ku kabeh. 2 jilid di Mekah, 2 jilid di Madinah. Mandi, wudu, salat, nulis can hadir Kangjeng Nabi can ditulis. Sabarukna kumaha batur. Nah ieu. Kuari karasaku indra bae karasaku indra. Geus nikmat ibadah teh. Ngeunaheun. Satungtung can karasa, encan ngarasa salat. Encan ngarasa salat. Allah encan hadir Allah. Lain hadir kumaha eta mah rasa kumaha Allah mere. Allah ngeunaheun. Geus terasa dibimbing. Urang hese nyaritakeun ada sebab terasa aya. Ya Allah teh az-zahir. Zahir teh pala yudraku zuhuru. Moal bisa katempo ka idrak zahirna. Ila bin ni'am wal karam. Ai eta sia bisa ngomong eta teh kehadiran Allah. Ari eta teh sia teh eta bisa leumpang eta teh kehadiran Allah. Atuh kumaha bingung. Urang mah di syariat bingung kan ieu mah keur carita zikir terakhir. Zikir geus selesai. Wari zikir teh boro-boro nyebrang ti indra. Di indra kene ge di indrawi ngarasa nikmat sebab tatadina mata dideleukeun sesuai jeung perwatakan mata kuari terasa mata teh leuleuh kana keagungan Allah ceuli nu tatadina didenge sesuai jeung perwatakan ceuli kuari ngadenge teh kana keagungan Allah itu kene ambe emang aya nu kaluar mah diberelah urang engke teh ngadenge tasbihna seluruh makhluk Allah ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi sakumaha Sina Abu Bakar Siddiq ngadenge tasbihna batu Sina Umar ngadenge tasbihna ketika Abu Hurairah teh ngadenge Sina Hasan ngadenge tasbihna korma Sina Husain ngadenge tasbihna korma pindah-pindah ngadenge ketika ka Jabir teh ngadenge encan dibere kabelah dia ngalengis kan Gusti eta teh ti Sina Abu Bakar makan kadenge tasbihna si Umar kadenge kok di abdi henteu seurik senyum Kangjeng atuh encan ka makoman cek Kangjeng Nabi abdi hayang kos kitu ulah hayang hayu bae ibadah hayang mah nafsu ibadah bae kakarak di dinya teh teu dieuweuhkeun ka hayangna Abu Hurairah teh dieuweuhkeun teu hayangna naon teh cepat begitu teh hayangna naon masyaallah bisa ngadenge teh tasbih lantaran urang mah gede ka hayang boro-boro tasbih atuh jahe ge hayang keneh aduh kumaha lalakona atuh Rusdi ieu ke hayang batak urang teh anti dunia anti makhluk anti nafsu anti setan sakitu ka hayang hiji Allah ulah hayang ulah yang bisa ibar, ulah yang bisa napak sancan. Kajen kehujanan baseuh, kajen teuing katoel getiang. Entah yang nu kos kitu bisa pirang kos kitu. Hiji be Allah. Selesai. Geus. Wa ma ramaita. Ya ramaita walakin Allah rama. Karasa ku. Muhammad henteu ngabalang anjeun kana panah kecuali nu ngabalang teh lain anjeun. Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Urang lamun langsung bae tah ngabahas kos kitu tanpa melalui syariat torekat nah jadi hakeko kabeh itu hakeko kabeh engke bakal naja kabeh genang Allah urang datang ka dieu sia ka dieu saja Allah aduh masyaallah alhamdulillah sia kan ngobrol aja jeung Allah tapi gua lapar nang Allah ieu lapar minta sangu bae eta ge minta nang Allah goblok sia tolol jadi kudu make aturan. Nah, bari zikir guys. Ulah waka. Kudu boga guru tetep bae. Nah, kuari ieu mah dicaritakeun nu terakhir. Sakumaha kamari? Muhafazatul jismi ala siratil mustaqim syariat.
lihat kami syariatil lailan wa naharon berang jeung beuting teh sesuai jeung syariatna wa mudawamatuhu ala dzikrillah ngalanggengkeun zikir ka Allah sirran wa jahran sesuai jeung aturan guru li anna dawamahu fardun qaimun ala tulab ngalanggengkeun zikir teh ieu merupakan fardun qaimun bagi jelema anu ngaharepkeun usul ilallah mandak di ditu ge la yazalu abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wal al hadis maksudna naon maksudna geus teu nyaritakeun wajib dina thariqah mah nyaritakeun teh sunah nyaritakeun pagawean wajib mah urusan bersyariat eta mah geus jalan ka caya tuh kudu dicaritakeun kuari mah sunah nu sunah teh kos wajib tahajud teh kos wajib duha teh kos wajib zikir teh kos wajib okos wajib henteu wajib okos wajib di mah pada mudawamahna sehingga embung we katinggaleun mun katinggaleun diqodho jadi aing haji pendi mah pardu ge teu kakodo pardu ge teu kakodo ieu mah loba keneh nu can kakodoan komo katobatan mah loba keneh masa-masa muda nanya emang bener bajingan can kakodo can katobatan nah iya balai ini mah urusan sunnah mantak saya dakok bakir aduh penting teh biasana kaula salat teh ieu teh kapan 20 rakaat tahajud deh lantaran sempit waktu teh ngan 10 rakaat salat tibirangna salat mutlak teh eureun-eureun ditanya kunaon ieu salat be ngodoan nu keur penting tahajud burut sia ngaku sia barang haju di operasi mah tuh kan iya batur mah ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nah kayak itu tuh sholat beta terpenting biasa taruh orang mun biasa 10 rakaat ieu mah ngan 4 rakaat ya Allah ya Rabb berangna tambal sholat Allahu akbar nambalan keur penting masyaallah karim sering kali teh wali Allah makarar itu baik Gusti Allah nu agung penting biasanya ya teh menang 2 juz atau 3 juz kebenaran aya gangguan lah aya bae nah jadi henteu berangna nu biasa penting 2 juz berang jadi 10 juz ieu mah pan bablas penting henteu berang wala ieu mah wala-wala lah mengkonon sia mah aduh ya Allah ya Rabb atunya nama henteu subuh ge katausian menang ganjar sia tausian teu naon henteu subuh ti beurang ge atuh nah kuari kan ieu mah keur carita dawah lamun geus dawah ngancik zikir teh ngancik urang lamun geus kabu dawah meukeun zikir emang kumaha kitu terus bae leumpang zikir diuk zikir segala rupa zikir ayalah ayatna alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard sesuai jeung tadi jadi berarti jelema mukmin sejati mawali alladzina yadhkuruna Allaha jelema-jelema anu zalalikir eling ka Allah kiaman nangtung inget ka Allah kudan diuk inget ka Allah wa ala junubi ngedeng inget ka Allah terus bae yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard emang geus tadina urang ujug-ujug kos kitu mah bisa ujug-ujug ndek kos kieu ya yang jadi mukmin sejati ndek terus bae nangtung diuk ngedeng ka Allah 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 tamang mun aya rajib gara wanduhe Allah atuh eta urang teh kos kitu teh teu bisa ngadadak sakumaha tadi jahar heula beresir didik wah melekat wari mah tuh hayangna teh geus bener-bener sarua jeung ieu nangtung Allah-Allahan bae sesuai jeung nanya la ilaha illallah apa napas Allah tergantung kumaha makomna nu penting inget ka Allah diuk atuh gitu kene ngedeng gitu emang gitu nu mantap moal nginaheun babarengan jeung jelema hayangna menyendiri
yang menyendiri tah lamun geus jelema yang menyendiri kos saja pendi eta teh keur merenungkeun hutang wa yatafakkaruna fil hutang kudu nawanya tafakkur fi khalqis samawati dia tafakkur ya Allah ya Rabbi itu teh jelema ciptaan Allah mukmin mulia itu teh ciptaan Allah jelema kafir ciptaan Allah nama sarua mantak ku Gusti Allah dibere rezeki we tetep ulah waka ngahinakeun ka kafir teh harta can harobi mah naon sebabna buat tinggalna mawatna husnul khotimah ban kitu aya di thariqah mah entek eueuh anu teu kagerah ku thariqah mah tol kabeh neuleuh aduh saluhureun ya Allah geus leuwih ti heula ibadah neuleuh nu sahandapeun umurna ya Allah can sakumaha dosana neuleuh nu sahandapeun sia eta mah bisaan saumur ge tapi bisa ibadah teu kumaha coba ieu neuleuh jelema mukmin masyaallah hebat neuleuh jelema ibadah masyaallah neuleuh ahli-ahli Allah cintana luar biasa ka Allah hatta neuleuh kafir bege ciptaan Allah dirizkian ku Allah maut nama buat husnul khotimah nah nu mandak tamu ka ahli Allah mah ka encek enci terus eta mah hayang kadatangan si enci tapi anu birmer nu mantak didatangkeun ku Allah Kristen Yahudi Protestan dan lain sebagainya nah di dirina aya kanyaah Allah anu nempel geus batur teh hayang ngabuktikeun kanyaah Allah geus terus ngan ngadoakeun sing bisa ngadoakeun ka para mukminin sesuai jeung aturan-aturanna kahayang-kahayang ngadoakeun ka kafir mah Allahumma hdi Gusti hidayah fa innahu sanyana manehanana teu nyahoeun kana hidayah ihdi ya Allah ulah ieu urang kadatangan ku Kristen ya Allah majukeun Gusti supaya aya babagianana supaya kabar lain geus teh rek maju rek henteu urusan Allah urang tugasna Allahumma hdi qalbah fa innahu la ya'lamu eta biasa kitu ulah sok aju dirokes-rokes segala rupa entak ahli hikmatna beda tunggu oh ini begini mudah-mudahan nanti kalau hasil kesini lagi ya kok ya hikmat ahli Allah malah Allahumma hdi qalbah fa innahu la ya'lam Gusti tuduhkeun hatena teu nyahoeun teh kana aslina pangeran teh geus sakitu nih anu secara zahira orang merecaya tuh nah dah sekian teh enggak ada kerasanya sabodo sia cenah aya atuh geus eta mah kumaha Allah bae memang tepat tali jeung jeung makhluk ieu Allah asal bisa kitu bae nah iyalah sesuai jeung kolbuna deudeuh jeung nyaah ka makhluk ku Allah bakal dikiriman gangguan-gangguan kanyaahna datang ka mana kadeudeuhna datang ka mana sesuai jeung makom sakitu lantaran si eta mah gregetan ka jelema aja bendi gregetan ka jelema boro-boro jelema ucing ge teh deket apa meng ngobrol jeung meng jangan ke rumah itu emang kenapa atuh kita dapat itu belum juga ngambil udah diupak sama dia oh iya ya iya udah kita doain aja biar susah aja selama hidupnya ya Allah ya Rabb batur baheula mah sia mun aya cucurut sing ada ulah dipaehan kolot bae sebab cucurut mah sok ngadoakeun ka urang mana lantaran manehanana mah di mana ya tulang ngemotan tulang cek eta cucurut ya Allah ya Rabbi cukup abdi mah ieu teh ku ngemotan tulang bagi ya Allah ya Rabbi jembarkeun jelema di imah ieu lantaran abdi kabagian tulangna teh cucurut eta teh bahasa hakikat itu kan kucing lantaran dibere huluna ya Allah ya cukup abdi mah huluna ge lantaran emang abdi mah bangsa ucing ieu ngadoakeun ban anu saurang deui abdi mah can ngadahar can anu didupak Gusti sabarukna kumaha atuh boro-boro jelema emeng ge ngarobrol ulah ka dinya mantak rezekina di stop ku Gusti Allah sebabnya nang ngadoakeun kararieu beta mantak di imah hareupeun majipen di karari sing acung-acungan tuh ieu lagi ngadoakeun teh bae maksudnya kayak incu teh biasanya kakek mah di mana-mana juga bager iya ada cerita-cerita kakek itu suka ngasih cucu kok kita nggak pernah dikasih
malah uang-uang kita dari orang lain hilang. Aja nama kebanyakan ceknya tolol tuh coba. Nah iyalah terakhir ya ngerealisasikan perasaan pribadi masing-masing melalui ayat suci Al-Quran. Jadi ayat ieu teh bagi jelema anu geus terbiasa mudawa mah jadilah mukmin hakiki allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala jundan selanjutnya tinggal urang ngaca tah cek Kangjeng Nabi al mukmin miratul mukmin ngaca urang geus datang ka mana ieu 24 jam sabaraha jam nu pake inget ka Allah 5 cenah kiai 5 kali salat keur salat teh inget ka Allah tak ka karung geus lah cenah kiai udah terlalu dibahas teh jadi sampai-sampai kalau ingetan ka Allah salat lagi jadi inget ka Allah urang mah nah matak sedang bae disiksa siksain Allah ya mah sia badak fadol Allah ka surga teh fadol Allah teu bisa diukur ku amal hese amal entak urang sakige geus alhamdulillah min jumlati ahli surga sebab naon sebab urang resep ngadengekeun ahli-ahli Allah teh eta geus alamat beungkeutan kana ahli Allah wa anna nasib at-tasdiq wa taslim Gusti kieu ya Allah ternyata jadi wali teh sawanganan Gusti abdi mah geus percaya ka ahlina geus abdi mah geus sumuhun dawuh nyanggakeun saya pasrah bahwa aya wali Allah teh abdi cinta Allahun maha uninga dibeungkeut sakitu teh wa dan nasib panghandapna bagian kewalian at-tasdiq wa taslim boro-boro jadi wali Gusti hudang lagi capek hudang dibeuting lagi aya hudang dibeuting final nah iyalah ya jadi catet orang ngaji dina ayeuna sampai ka dieu ke di bulan Syawal al-fasl tsamin fi baini syara'itiz dzikr. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.